majarkeun teh wah Nyi Roro Kidul mah ayeuna tukang nampaan sasajen, tukang wadul. Sakanyaho urang nu ngaranna Ratu Kidul anjeunna ahli ibadah, taatna ka Allah luar biasa. Prabu Pucuk Umun teh kasohor anjeunna gegeden tertinggi ayeuna anu penganut ajaran Islam Sunda wiwitan. Tah diutuslah Syekh Hasanuddin da baheula mah pan can jadi sultannya masih keneh Syekh disebutna Syekh Hasanuddin teh diutuslah ku Eyang Sunan Gunung Jati teh ka Banten pikeun nyebarkeun Islam. Ka Kuping lah tapi sesampainya di Banten ka Kuping nyebarkeun Islam ku Prabu Pucuk Umun teh ka Kupingeun. Aya anu ngalaporkeun ka Prabu Pucuk Umun teh bahkan muncak urang mah raja ayeuna di tanah Banten aya seorang jalema anu nyebarkeun agama baru, da agama baru disebutna teh. Saha itu cenah disebutna teh Syekh Hasanuddin cenah kitu. Cing cenah ka ditu mun ceuk urang malah tewak we jelema kitu mah bubuyikeun kitu paehan. Nya didatangi lah ku bala tentara Pucuk Umun teh tarung tah jeung Syekh Hasanuddin teh medok tah kabeh. Baliklah ka kerajaan Prabu. Cenah urang teh eleh cenah kabeh ku Syekh Hasanuddin. Reuwas tah Prabu Pucuk Umun teh. Nah, anak buah aing medok kabeh. Sugan kudu dewek cenah turun tangan gitu. Turunlah Prabu Pucuk Umun teh nyamperkeun ka Syekh Hasanuddin teh. Tepikeun ka di dinya tarung besar-besaran di dinya. Eueuh nu pada eleh. Tepikeun ka bubar heula manehna teh. Balik deui ka kerajaan Prabu Pucuk Umun teh. Geus balik deui ka kerajaan teh pan nyusun strategi. Ieu kumaha ieu hayang ngingkahkeun Syekh Hasanuddin. Ayeuna diajak perang deui pasti bakal memakan korban jiwa. Masyarakat bakal loba nu maot di dua belah pihak. Bantu tumpur. Cenah ayeuna nama urang ieu we urang ajak ngadu hayam. Mun dewek eleh cek Prabu Pucuk Umun hayam berarti heurek mengakuilah kekalahan. Ngan lamun Syekh Hasanuddin anu eleh wayahna kudu angkat kaki ti Banten gitu. Bingung oge cek Syekh Hasanuddin euy. Tidinya mah keur begitu lempang mikir, aduh aing teh Prabu Pucuk Umun ngajak tanding. Sedengkeun Syekh Hasanuddin kan teu boga hayam, datara ngadu hayam. Pas ngareret ka belah katuhu aya balukang kawung, palapah kawung sapotong sakieu. Oh eta cenah geuningan pi hayam teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tepak cing jadi hayam. Wah iya cenah ku aing urang adukeun jeung hayam Prabu Pucuk Umun. Mun cunuk kana waktu ningang kana mangsa sampailah kana waktu anu ditentukeun teh. Datang Syekh Hasanuddin ti dieu, datang Pucuk Umun ti dieu bari ngarelek hayam. Der teh diadukeun eta hayam teh eueuh nu eleh deui. Dibintihan ge hayoh hayam Syekh Hasanuddin teh teu daekeun eleh da sidik balukang kawung. Dibintihan ge teu daekeun nyerieun da sidik balukang kawung da lain hayam. Gitu. Nah, nya intina nama eueuh nu eleh. Nah, balik deui. Eta teh Prabu Pucuk Umun teh mikir deui, aduh kudu kumaha. Tidinya mah hayam teh dilatih, dieusi mun ceuk urang mah nya dipisik di kumaha. Nya di WA deui lah, di WhatsApp deui eta Syekh Hasanuddin teh bahkan engke poe Jumaah. Geus maneh balik Jumaah wayahna urang ngadu deui hayam. Di mana? Di kaki Gunung Karang Banten. Tah, ceuk Syekh Hasanuddin teh hayu ngan perjanjian di atas matre ayeuna nama kagok perontok kapalang caramang teh. Tah rek MMA di dinya IMB. Kieu ceuk Prabu Pucuk Umun teh geus ti detik ayeuna nama lamun hayam aing eleh dewek rek kabur, rek mundur. Bahkan lain salah kadar mundur rek dibikeun jeung tahta kerajaan ge peker anjeun gitu. Ngan lamun anjeun nu eleh maneh wayahna daek teu daek kudu angkat kaki ti Banten gitu. Nya demi membela agama Allah, demi jihad ayeuna disetujui lah ku Syekh Hasanuddin teh
eta ngaduh hayam eta teh. Cek Syekh Hasanuddin teh. Tapi rada bingung kan Syekh Hasanuddin oge, aduh aing kudu kumaha ieu euy. Biar aku kudu nepak deui balukang kawung mah cenah kitu. Tapi dina eta ge paling draw deui mah da percuma nya ka capek-capek gitu. Datanglah Kiai Haji Muhammad Soleh, nyata santrina Syekh Hasanuddin kene. Assalamualaikum Kiai, mun cek orang waalaikumsalam cek Syekh Hasanuddin teh. Kiai cenah mun cek urang malah entong bingung-bingung mikiran pi hayameun atuh kaula we jadi hayam cenah kitu cek cek kata Kiai Soleh. Nah bisa maneh jadi hayam? Bisa pan geus diwurukan cenah ku mama mun cek urang mah kitu. Ku ge ilmu ti mama. Oh nya cing sok atuh cenah yang nempo. Bacakeun bismillahirrahmanirrahim teh kudu dibacakeun nya eta nama. Cering lah jadi hayam. Wah cenah bener Syekh Soleh teh jadi hayam. Nya dibawa lah ka kaki Gunung Karang teh. Tah geus tepi teh ka kaki Gunung Karang biasa bari mawa umat. Syekh Hasanuddin mawa bala tentara. Pucuk Umun mawa gerombolan tentara gitu. Disaksian ku sarerea. Der teh diadu ngan ukur 2 kali, 3 kali mintih eta hayam naon? Hayam Prabu Pucuk Umun teh ucutan jeung pejit-pejitna amurasut ka itu biji geus lain eleh deui pokona mah medok. Nya atuh reuaseun eta geus kali nimpah eleh. Tidinya langsung lah aya heula pertempuran sakedeung tepikeun ka nya pada akhirnya nama eleh lah Prabu Pucuk Umun teh. Bahkan pada hari tak teh asalna nama rek dipaehan jeung Prabu Pucuk Umun kabeh ge rek dibantai kabeh ge ngan dicarek entong tong dipaehan kabeh. Nah make tong dipaehan kabeh sebagai kesatria ningali musuh geus terdampar mah ulah dipaehan sugan we atuh ka hareupna nama aya taufik jeung hidayah ti Gusti sugan we arasup Islam. Da teu daekeun asup Islam jeung daripada daek asup Islam mah kajeun ngungsi kajeun munul nyarumput di tiap-tiap gunung anu jauh ka itu ka dieu. Jadilah model ayeuna cucu cicit keturunan Prabu Pucuk Umun adalah Baduy mun ayeuna nama. Tah Baduy teh adalah Prabu Pucuk Umun. Matak ilmu Prabu Pucuk Umun sabangsaning awi buta awi buta anu yang hareup ka itu eta teh ilmu Prabu Pucuk Umun bangsa awi eta teh ilmu Prabu Pucuk Umun kabehanana ge nu kararit itu. Aduh kelanya rek nyeuneuh heula. Teruskeun ieu teh geus nepi ka mana bieu teh da poho urang mah bambu buta ya benar baliklah ka pasisian gunung ngadirikeun imah biasa anakna-anakan deui berdiri ngan tradisi Pucuk Umun mah teu meunang ngaliwatan ti 40 imah. Jadi ulah aya tikeun 40 hiji di hiji lemur teh nya teu meunang ayeuna 40 rengang deui sekitar duka 900 meter gitu nya ngadirikeun deui lemur 40 jadi sing aren celok 40 gitu gunana keur naon keur hiber di mana-mana geus bisa ngaluncatan 40 imah celek hiber deui 40 imah celek berarti geus kataekan ilmu Prabu Pucuk Umun gitu geus berarti geus kataekan lamun encan bisa ngajeleng 40 kakarek 2 imah digebros teh eta macan kataekan gitu. Mata gitu ciri khas Baduy di 40 imah lewat keur acelok-acelokan eta. Nyesep Jan nyesep harus sakitu heula we. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi kamu ini Kak Nyerok Kidulnya Ratu. Kumaha? Pertanyaan anak. Apakah Nyerok Kidul teh bogohan guru? Ari berbicara guru. Tong boroning oge urang bangsa jalema.
bangsa nu kitu pun ngaguru sarua ngabogaan guru nu kitu oge. Saha ada gua ada. Apa masih yang keturunan disebut wali, para wali atau apa? Ari etaeun mah Nyai Roro Kidul mah da mayoritasna berguruna di daerah itu, di daerah Timur Tengah. Jadi meureun eta teh geus mumpuni dina bidang ilmu kakara diutus. Gitu. Otak guru-guruna di ditu ulah dibejakeun guruna mah. Ari katalahna di ditu eta nyaut-nyaut teh saha itu? Di Duka ari katalahna nama dia di ditu nama. Mun aya di ditu mah nya sebelah kanan. Di urang mah angkos sempat selamihan mun Roro Kidul. Ai nami aslinya teh. Keun bae teu kudu apal nami aslina nama. Eta we anu geus kasohorna nama Nyi Roro Kidul. Atawa aya deui nu nyebut teh Eyang Sagara. Aya deui anu nyebut teh Ibu Ratu Kidul. Eta keneh lah pokona nama. Jelemaana nama. Tong boroge wawuh jeung Ibu Ratu Kidul. Wawuh jeung penjagaana we muncul urang mah panglimaana nya. Geus hebat atuh mun paranormal aya nu wawuh jeung penjagaana we. Geus kaitung angkat jempol. Da lantaran naon tiap-tiap paranormal we kitu nya. Pan loba anu mengundang Ratu Kidul. Kadang-kadang datangna nama da lain. Lain Ratu Kidul ngan supaya ngan kur nyarupakeun. Kok dipilih ku Ratu Kidul ge aing teh nu rek didatangan teh saha ieu teh si eta najis teuing kitu mun ceuk urang mah kalangan orang-orang tertentu anu didatanganana lain wat ecek-ecek. Loba nu resep awi padahal teu apal teh di mana curug-curuganana ilmu eta teh. Gegedean tertinggina nama Prabu Pucuk Umun anu resep awi ge teh nyaho alang utuhna ti mana. Da bebas. Ari eta mah da urang oge resep kana awi teh. Baheula mah urang oge ngabogaan cangkir-cangkir ge tina awi. Jadi awi. Awi teh da urang oge resep. Da intina nama balik deui. Cokot kategori ilmu we kitu nya. Intina mah mawana we. Mawana. Ayeuna ieu urang menguasai ilmu awi buta. Rek dikamanakeun ieu ilmu awi buta teh rek dipake ngaheureuikeun batur atawa rek dipake nulung batur. Gitu. Model aya jalema nu nanya kieu lah ka urang. Mang, ari rawa rontek cenah kaasup kategori ilmu naon? Ilmu sesat, ilmu hideung atawa ilmu bodas? Da ceuk urang teh jang ilmu mah da kumaha dibawaana. Ayeuna eta kategori rawa rontek. Tapi dipake nulung batur mah dipake nulung anu amanel, dipake nulung anu kencing manis. Pan jelema teh aya anu geus bareuh nya beuteungna teh teu bisa kiih kapengpet ku dina selang etanana teh kemaluanana teh kapengpet ku batu. Kudu boga ilmu rawa rontek mah dibedah ku kuku cet cokot we etan teh baturna teh cet gowor teh eteun. Heuh cai teh bijil gitu nya tapi kan ngemplong kempes geus beres teh ngemplong. Diusap deui ku leungeun cek liput deui. Tapan eta mah dipake nulung. Piraku ku urang disebut ilmu hideung. Ngesidik batur ge alhamdulillah mang hatur nuhun ku sababiahna emang, ku wasilahna emang abdi ayeuna di naon dicageurkeun deui ku Allah. Pan bungaheun batur teh jadi sehat. Banyak urang disebut ilmu hideung. Jadi intina mah anger balik deui kana diri kumaha mawana. Gitu. Meskipun diajar hiji barki puasa sekian bacaan anak narudu bikal ada uming kuli wijah dan lain sebagainya, tapi kurang di ayeuna di naon dipake nyentang batur tika jauhan mah tika ngajengkang heuda dolim gitu. Jadi kumaha mawana nya kumaha mawana oke bener kumaha mawana gitu. Jadi urang karena ilmu mah teu bisa nyebutkeun sesat, teu bisa nyebutkeun wah si anu ngabogaan ilmu hideung. Tong boroge si anu ajengan oge aing ngaco mamawana nya hideung we gitu. Entak urang teu wani nyebut si eta sesat, si eta musyrik, si eta anu teu bisa.
Iya balik si barang kena ilmu bodas dipakai dari timbatan ilmu hidung Tah, harus puguh eta, makanya hidung dipakai bener jadi bodas. Jadi bodas meskipun babacaanana Sunda wiwitan teh kurang belajar ti Prabu Pucuk Umun ari dibawa kana arah anu alus mah jadi hodamna jadi baik jadi alus jadi bodas gitu. Da teu saeutik ajengan barogaeun hodam genderuwo buta hejo di tukang ngeunana meskipun ajengan eta mah duka nyahueun duka henteu manehanana boga hodam genderuwo gitu ngan kulantaran ilmu na sok dipake ngaco nu asalna ngabogaan hodam eyang ngabogaan hodam maung bodas teh perpindah tempat kala laburnya digantilah ku hodam buta genderuwo dan lain sebagainya nah make diganti kulantaran naon heuh mawakna ngaco jadi berubah dengan sendirinya hodam oge gitu. Aduh kelanya adek minum heula aduh kasar ada ieu serak sada nohai itu segini Mana sih itu? Dekat. Baterai deh. kira teh kayak orang dekat dan kan Itu baterai itu naon gitu. Angus. dah moal angis ku diucapkeun aku panjang babacaan ge jibarki Udah di sauman mana? Enggak tahu. ya di puasaan dibeli Oh. orang kayak ku aya maharna puasa lagi kudu aya mahar Kakak Kudu paten. nama ayeuna teh ngeureuy kana tahap lo bertahap-tahap. perkawis nu kararitu mah sok we neangan nu sanes neangan para ulama anu geus jelas tingkatan ilmuna geus jelas nyanadna geus jelas kobongna geus jelas sorbana ngarumai tong kanu kieu pakeana ge baju balap ieu matak sok we milarian kanu sanes sim kuring mah teu tiasa nanaon mangga we milarian ka para ulama-ulama ka para guru-guru bagian nu kararitu mah Itu langkung diijabah gitu. Nah, usih. Kan era aja nama. Nah, kayak justru da ajengan mah geus beunghar Sok minta. geus loba duit geus teu kudu di takol ajengan we menta amplok mah totogeun kana wahangan cina palid Oh, gitu mau dibere. Namprok ge. tipis. li anak katimal ilmi mal unun jadi deh geus jadi kadewek malik gitu yang jadi malu enggak ada tuh Aduh.